sangkana seperti lafaz takwima taeta harkat nasiwa ulah ditukerkan kana ko karena mata iltiko usakinain nahalamun iltiko usakinain dina oge dipaksa bae hente menang usaha bertentu parili jengkli ilmu dore jeung karena mata kaya anu dibuang. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqulna ya qaf lam nun. Yaqulna naon segatna. Yaqulna naon segatna. Nyaeta fi'il mudhari ma'lum. Nyaeta fi'il mudhari ma'lum. Anu wuku jama. Yaqulna segata fi'il mudhari jurusan maklum. Anu mana harap mudhari'ahna dipasang ku iya. Anu mana iya teh tina sapalihna harap mudhari'ah nyata harap ngadamel fi'il mudhari tina sajumlah harap ngadamel fi'il mudhari atau harap mudhari'ah anu opat teh. Sakumaha cek jurumiyahna wal mudhari maka nafi ihda zawaidil sakumaha cek qaidahna mudhari'an sim jurusan maklum tina sajumlah babagian fi'il mudhari atau fi'il anu tilu ya anu kabagi dua hiji aya anu jurusan maklum kadua anu jurusan majhul bentena maklum sareng majhul ari anu jurusan maklumah harap mudhari'ahna teh dipasihan baris jabar model ieu yaqulna. Benten ejeng anu jurusan majhul harap mudhari'ahna teh dipasihan baris PS. Nyata sakumaha palengeran majhul mah nyata dumma awaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Didomahkeun harap awalna alias harap mudhari'ahna tuluy dipatahkeun harap memeh tungtungna. Dumma awaluhu wa putiha ma qabla akhirih. Dipeeskeun harap mudhari'ahna dijabarkeun harap memeh tungtungna. Contona yunsoru ta eta nu majhul. Ari maklumah sabalikna majhul. Harap mudhari'ahna henteu dipeeskeun alias jabar. Tuluy harap memeh tungtungna bebas bade jabar seg jr seg. Bade PS oge seg. Kumaha awalna bae, kumaha alamiahna bae, kumaha canakanana bae. Contona yansuru. Yansuru. Eta mah pikeun contoh fi'il mudhari jurusan maklum. Ade maklum. Tah, tuluy dina makna kudu tiasa ngabentenkeun. Mana fi'il mudhari jurusan maklum, mana fi'il mudhari jurusan majhul. Fi'il mudhari anu jurusan maklumah dina maknana teh teu nganggo di. Contoh sates yaqulna atanapi yansuru bakal nulungan ieu lalaki saurang. Bakal nulungan ieu lalaki saurang. Benten ejeng fi'il mudhari anu jurusan majhul.
model yun soru contohna tamaknana teh di awalna nganggo kecap di gitu, ciri khasna teh jadi yun soru bakal ditulungan ieu lalaki saurang tanya nah itu bentenna ta anu mana ieu lapad yakulna teh segatna fi'il mudhari jurusan maklum wuku jamak. Nah, jamakna jama muannas sabaya ciri kamuannasan rupana nyeta nun anu aya di tungtung. Anu mana ieu nun ieu teh samina sinarang lapad hunna hunna nyeta ha huma hunna jadi jamak muannas ya jamak muannas ghaib wuku jamak muannas ghaib jadi yakulna kusabab wukuna jamak muannas ghaib berarti maknana teh kudu aya awewe loba jadi yakulna bakal nyarios saha awewe loba atau napi awewe seueur nya gitu. Jadi wuku jamak deui teh jamak muannas. Jadi wuku jamak muannas ghaib. Yakulna asal goer asal. Tuluy ditinjau dina segi kalimah apakah ieu lapad yakulna teh kalebetkeun kalimah asal atau goer asal. Asal goer asal goer asal jawabanana goer asal sabab fi'il madina ge lapad anu dihanap nyata lapad kilanya kalebetkeunana pan goer asal berarti runtuyan tina kilana jeung saterasna kalebetkeun yakulna ayeuna goer asal. Nah kumaha asalna tanda tanya. Ku sabab goer asal berarti ya aya asal muasalna. Pertanyaanana naon asalna? Jawabanana asalna mah yaqwulna kade barisna. Asalna mah lapad yaqwulna. Ya qaf wawu lam nun yaqwulna. Tuluy dipindahkeun si harkatna wau kana qaf. Nah, tos yakulna kitu si barisna wau yaqwulna nyaeta baris PS nya tuluy dipindahkeun si harkatna wau nyaeta PS kana qaf. Pindahkeun baris wau nyaeta PS kana qaf. Karena hirupna wau tumiba sabada harap soheh. Karena hirupna wau tumiba sabada harap soheh paeh. Karena hirupna wau tumiba sabada harap soheh paeh. Pangna eta wawuna dialihkeun kana qaf kusabab wau di barisan rupa barisna PS sedengkeun pengkereun harap wau aya harap soheh rupana qaf bari dipaehan itu bari dipaehan kusabab kitu wajib dipindahkeun si baris wau nyata PS teh kusabab wau mah harap elat nah kana qaf